Jalma di zaman ayeuna talerkeun salatna padahal eta dosana kecil pisan gedena nami atas nyarioskeun dina hadis disebutkeun umat Islam akhir zaman dana salat naringgalkeun tinggal salat 5 waktu poka Allah nu satu lamun jalma masih salat aya harapan salamet tapi lamun geus teu salat balana si iblis lanat hirupna moal manfaat usahana dijauhan bakal cilaka mautna seueuna neraka tempatna jalma anu tara salat rugina dunya akhirat dina hadis diterangkeun ku Rasul diterangkeun dosa kaleos salatna 15 siksana genep siksaan dunyana tilu di waktu mautna tilu di jorok kuburna maka urang simbaurna tilu deui nu beratna dina poe kiamatna siksa di dunyana diangkat berkabulna terpisah kita di mana kalimat kebahagiaan buana orang solihin kageuna murugi pisan mautna teu mawaliman siksa waktu mautna kacida pisan hinana kacida